Iya 2000 ya. Nah, 2000 saya nu berem mau ngering tebalkeun gitu mah. So budak mana? Budak itu tuh. Hilir. Budak hilir mah warna cucungik na kieu. Bang gitu cucungik aing kos naon gitu. Aisyah teu ngaca eta cucungik jiga belum muin. Nah, sia teh dolo banget sia gara ngaca. Aku mata banget sia juga belum sampo gitu. Mana ngeledek kurang, budekan duitna. Kan dicokot deukeun. Ku aing bejakeun ka bapak aing sia teh. Jig, Serian tanu banget nah hideung. pokok sok jig bejakan. Emang aing action, sok dempetkeun bapana jeung ma aing. Pak. Yo. Mata duit teh buri aing. Uling ka hareup ya jajan. Buru. Ih sama itu lemur batur kan mas ngacaprak nyasap di ka mana wae. Wah, pamuanya sapi ieu teh berage ka dieu lo loba tetangga ieu ge. Jajan ke mana tuh mana? Hareup ada tuh. Iya 2000 ya. Nah, 2000 saya nu berem mau ngering we tebalkeun gitu mah. Tadi mana? Sabaraha tuh? Berem. Yuk pulangan sih ah. Buru ulah lila aing ditungguan di Mas Marabiknya. Buru kan. So budak mana? Budak itu tuh. Hilir. Budak hilir mah warna cucungik na kieu. Bang gitu cucungik aing kos naon gitu. Aisyah teu ngaca eta cucungik jiga belum muin. Nah, sia teh dolo banget sia gara ngaca. Aku mata banget sia juga belum sampo gitu. Mana ngeledek kurang, budekan duitna. Kan dicokot deukeun. Ku aing bejakeun ka bapak aing sia teh. Jig, Serian tanu banget nah hideung. pokok sok jig bejakan. Emang aing action, sok dempetkeun bapana jeung ma aing. Mak. Ye. Aing mah capek emang neangan imak emai ku kulintingan ka jero. Ira haobos ini tuh ka dia Cibur Wakarta. Arek ge datang, duaan jeung budak. Karunya teh atuh ya hampura mah. Aduh hampura mak. Ieu teh budak, dia teh jeung budak mak. Tapi urang teh can datang ieu. Ngomongna jajan ka hareup melang urang teh. Iya kunaon budak. Aing mana cari kunaon? Iya, Pak. Tadi dipajak ku cucungik na hideung. Saha nu cucungik na hideung? Teuing da. Di mana? Hanya. Di ditu. Mak apa tuh tadi di ditu cenah? Loh. Buat teh si Panglima. Kumaha rupana jang? Hideung rada jangkung awak na rada gede. Duitna mana ayeuna? Di palak ku si eta. Gagabah na teh. Cuk lah mak tungguan yang tangannya. Yang tangan. Aduh. Mati itu si Panglimanya. Besok melang aing mah ngerakeun geuning budak teh. Lah rek dituturkeun we lah. Jig, menang duit euy. Mana budakna? Cida Lah ieu. iya. Mana yang majak adak aing? Oh aing mah tak ka anakna. Oh iya bapana sok ku aing didempetkeun. Aji, Rik. Ini mah galak, serem Aisyah. Kumaha tuh aing ieu? Henteu lain masalah kitu, Rik. Kita akan bayar lah, Rik. Bayar Rik. Sok di maju sok. Anakna jeung bapana di maju sok. Dia buru. Teh naon, Bos? Iya, saha mak? Serem kieu. Aduh, teu salah hate teh. Heueuh we si Panglima ieu teh anak emak. Aduh, Mak. Ulah gitu. Sugan teh lain anak emak. Kita tamu emak di Purwakarta, Panglima. Oh tamu mah ti Purwakarta. Heeh. Ieu teh nu ada mina, bos ngopa geuning ayeuna HP tah ieu jalmina. Oh nu eta. Sok hampir di hampura, Salim. Bos. Pulangkan duit lah, pulangkan. Ya, Cisna. Bos aing mau pesan aing. Sok Salim. Bos, maafnya. Hampura nyari. Duh, hapunten ya bosnya. Duh, geuningan budak teh kitu teu disangka teh. Ulah ngerakeun ya, Jang. Heeh, galak pisan Mas Yun. Hapunten ya bos. Duh, ulah kira ngahapunten ieu teh budak mah teh rada badung tadina geuning lah. Ada ngagerebeg geuningan.